Begitu mah panungtungan ayeuna Pak Haji Gugun ibu itu bagus urang omi ampun tunggu di parayon yang balik layang ka Gusti Yandi ampuna dosa ditampi man Islamna nyanggakeun sadaya hate ulah-ulah kosong salilana kudu eling-elingku sejeng mikir sabar saibul apeng pasti muncul imam kuat ngewujud alamut amin ya Rabbal alamin moga Gusti ngakayungan ieu mah pamundutna ti Bapak Arta laguna teh Panon Dari wilujeng ngadangukeun Bapak Arta nyangakeun Panon Dari na Bapak Arta Banon Darino nyangakeun Bapak Arta kapayun kula bojo si kakang sorangan nu kali si Panon Dari cobi kapayuna sakedap Bapak Arta anu teang buat ciluk make kok son kapayun kula nu kali si Panon Dari bojo singkang sorangan Bapak Arta anu mana jalmina Bapak Arta anu mana Bapak Arta kapayunan meni hayang sono ka Bapak Arta kula hari kadeungan Bapak Arta kadinya oh anu mana Bapak Arta anu mana eta kadieuan Bapak Arta anu mana kadieuan Bapak Arta anu mana kadieuan aduh ala ieu Arta kadieuan asarali wawai asarali wawai Bapak Arta hatur nuhun ngali deui kaneng tia warung anu mana ngali aya nyangakeun dihaturan kapayunan neng tia warung cobi kulan sakedap poyong tepang anu mana neng tia warung nyangi kira sakikiran nang karak asal hurang kuban asa handapeun neng tia warung anu mana jalamin dihadirangan Bapak Haji Gugun anu mana jalamin sahar kulan kapayun haturan neng tia warung disorangan Pak Haji Gugun anu mana kapayun nun aya harinya ngikira Pak Haji Gugun asa kikiran aya Pak Haji Gugun hari nangkara Pak Haji Gugun asa hurang
kapayunan eta geuning di Neng Yuni Teh Yuni di cenah kula ngarangan Neng Yuni anu mana urang Turang ngalihkeun ke ka Neng Teh Yuni Yuni aya oh, Teh Sugan jeung Yuni sugan cenah kula Teh Yuni anu mana jamina Teh Yuni aya aya cenah kula aya Teh Yuni sor kadi haturan Teh Yuni Alah. dina pangkeun bibi ngarengkene ku yang santuy sakedap hari kadian Teh Yuni kadian alah anu mana Teh Yuni saha deui wah anu mana Ibu Indri kapayunan Ibu Indri anu mana Ibu Indri anu bager Ibu Indri kapayunan Ibu Indri anu mana Ibu Indri bayar laguna Ibu Indri anu bager aduh alah iya sor Ibu Indri kapayunan Ibu Indri kapayunan astalali Ibu Indri anu bager ngali deui Bapak Anta ulang ngalih deui ka Bapak Anta aya cik anu kagungan lagu aya Anta abdi nepangkeun Bapak Anta anu mana oh disarangan ku Bapak Okem Bapak Oten Hah? Bapak Oten aya teu aya Bapak Oten Bapak Oten anu mana Bapak Oten Bapak Anta kapayun heula disarangan ku Bapak Oten Bapak Anta aya aturan kapayun Bapak Arta Keling haturan kapayun Bapak Arta Keling anu baget Bapak Arta Keling disarangan ku Bapak Oten aya Bapak Oten Bapak Oten tacan kapayun aya Bapak Saman abdi nepangkeun Bapak Arta disarengan ku Bapak Saman Bapak kapayun Bapak Saman anu mana Bapak Saman anu ager Bapak Saman bayar lagu Bapak Saman Bapak Oten Bapak Saman Bapak Anta anu mana Bapak Samandei 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 Bapak Saman Bapak Saman Bapak Saman kapayun aturan Bapak Saman Bapak Saman masih Bapak Saman Bapak Saman kapayunan kula Bapak Oten aya anu bager Bapak Asan Allah aya kula Bapak Asan Loreng haturan Bapak Asan Loreng aya Bapak Asan Loreng Bapak Asan Loreng tacan kapayun kapayun Bapak Asan Loreng aya anu mana aya Bapak Asan Loreng Bapak Asan Loreng kapayunan Bapak Asan Loreng abdi nepangkeun aya
Kaduh macam nadan ayun-ayunan oyem ganas dinaeri Walih deui kasaha deui Baparatna anu mana aya Baparatna anu bageur ampun ini hayang sono hoyong di tepangan heula sakedar anu mana anu nanya Bapak Arta anu bageur anu mana Bapak Arta cinta jatan anu mana Bapak Arta cinta jatan anu mana Bapak Arta anu mana hatra kapayun Bapak Arta anu mana Bapak Arta anu mana Bapak Arta anu mana Bapak Arta ayo Bapak Arta kaduh madunungan abi rayungan di papanas di peperi cek ramdan jung natung asalan jung pasa Bapak Arta ya walih deui gadaya sumur wangi anu mana mamahna irgi aturan kapayun heula adaya sumur wangi anu mana adaya sumur wangi kapayunan anu mana adaya sumur wangi cecetan anu mana adaya teh anu mana adaya teh anu mana adaya teh anu mana adaya sumur wangi kapayunan aduh alah iya Jonatung asalan jong pase ngeloke wate abdi mamahna irgi anu bagi semua Bapak RT Sarakim masih kapayun duh heran kacidang naon anu di belang jauh gede sedang Pak RT Saraki kuda sangka hirup giga bangsa bos dulu daya nubaga hayang suka-suka sangajan sangsara bos dulu kapayun deui tadi tong dihaja
makan bos dode ke hari ini Pak RT Sarakim deui anu bagi sasara bongan sorangan duh Pak RT Sarakim geningnya hoa iya agar hiburan saha Pak RT Saraki anu sumpi Pak RT Saraki delawara bosan bukan simpatian bos doa kapayudi naja linglung di jalan di zaman kiwari bos dolo dei kapayuna duh heran kacida pejaya sebobe anu dibela jauh gede sejak bapak jaya sebobe ku tersangka hirup ge kapaksa hayang suka-suka sangajan abdi sangsara Pak RT Saraki tong adi aja hari aku segala ombak-ombakan ke hari nino sangasarama bongan surangan aduh geningnya huan Pak RT Saraki yang agar hiburan saha anu sumpi tengah warah dosa bukan simpatian cinta dudulurang ngajan linglung di jalan Pak RT Saraki buka cintaan duh entong saraka Pak RT Saraki harata bagi awuta sok nambahan susah Pak RT Saraki mun urang saraka hari sekarang ombak-ombaknya ke hari ini sangsara bongan surangan aduh Pak RT Saraki geningnya hoan iya agar hiburan bos dulu kapayundi sahanu sumpi bos dulu tengah waratusan bukan simpatia cinta dudulurang raja linglung di jalan hei ku kacitaan
menjang bos dulu supirku bos dulu ku abdi dengan gembang dengan bos dulu botol kecap aku bos dulu Aturan bos dulu nganggo botol kecap ku abdi mas dulu cobi taksir deui bos dulu nu jangkuk ngejang sopirku ku abdi teka gembang aku bos dulu mun dipilih sarangan para tasarakim itu ke nama dilenjang Buka Jaya segobe hari mundi sawah bos dulu itu kan nama dilenjang duh ayo bos dulu ayo dah redika tunanya mundi tilik bos doang titukana meni lenjang RT Sarakim deui mundi sawah bos doang titukana meni lenjang bos dulu hayurang rerentingan dan iman tak ajab ngadu tunangan mun ditilik para Sarakim bos dulu diharapna menisiu di sawah para Sarakim itu kan lenjang copi taksir deui bos dulu nu jangkung lenjang sopirku ku abdi teka bandang bos dulu ngeluk tunggu eta semu koko dan RT Sarakim bos dulu da abdi mah da abdi saya turun cobi taksir deui bos dulu
Pujangku lenjang Sopiraku Abdi hentik kabandang Ayah masih Bapak RT Sarkim Mun dipilih Titukana mani-mani lenjang Bosdullah deui eta mun ditetep Bosdullah diharapna manusia si Bosdullah hayu Bosdullah hayu urang derendengan kompodan Bosdullah deui Bosdullah deui hari mondi sawang ditukangna mani lenjang Bosdullah deui cobi taksir deui wadi teka bandang Ibu Maria ngeluk tungku eta ngeluk tungku koko bodan Bunda Maria hari semono mah semono ngisi cobi taksir ya abdi istri sejati sokiraku si bapak anak dekat hati muna ditilih eta gigiran maniman manilang lagi mun ditetep dikara pamanatasinya kalau aku koko mapuke mau angisirkan marakidu saya sok atuh urang lagukeun botol kecap pamunut tadi bos dulu atau napi abah dulu.
aku ngagak sapiraku ku abdi hentek kegembang mun ditilik bos dua ditukana meni-meni meni lenjang kapayun deui bos dua mun di sawah bos dulu ditukana meni lenjang cobi taksir aja Ibu Maria muherang mitra sepiraku Ibu Maria ku abdi di kabanda mun ditilik Ibu Maryam titukang meni lenjang mun di sawang Rasulullah kapayun deui bade mandang hayuran Rasulullah rendingan dadi imam tak aja kedutungan ngelup tuku eta samo koko podang bos dulu kapayun deui da abdi mah ibu yang seturunan aya Ibu Maria cobi taksir deui Ibu Maria anu herang mencra kapayun Ibu Maria sepiraku ku abdi teka bandang mun dipilih bos dulu Ibu Maria ditukana beuni lenjang mun di sawang ditukang meni sia kapayun deui Ibu Maria hayuran bos dulu rendingan dadi imam Ibu Maria manusianya kapayun deui Ibu Maria kapayun deui eta ngelup tuku eta samo koko podang Ibu Maria kapayun deui da abdi mah disarengan bos dulu disarengan Bapak Hajat seturunan abdi ngapung moal hati abdi bosen putus deui
Rasulullah deui begat cinta hese disambungkan deui bahajat ibu hajat soal cinta bapak hajat tong dipake kaulina mun teu maski bahajat anu mana tara naik diganti begat cinta hese disambung deui begat cinta hese diubareun nana Tur mangga nyanggakeun laguna Daun Hiris. sik cik cik sik cik tetep dedang moal burung dipisahna hati kuring moal benang ibu daun hiris saksina mengimplong ejo panutan diantosan di bareto daun hiris kembang yang karone kembang naon yang karone
Ah gitu geningnya daun hiris teh usum panas ieu mah kanggo lalab.